Wah, geus berobat mah berobat ieu. Obat yang lemari es manggeus aya meureun tilu tak mah eta obat. Cager-cager tiga nama gering nama aing teh pikiran meureunan ieu. Coba ayeuna teh Bang Emot jam 12 teh. Kudu meureun dibayar. Dagang encan panglaris. Kumaha jujutana ieu. Minta tulung ka sabab batur ge boseneun aing. Enggak Bang Emok mayar setor. Aing ucak etrok batur ge bararoseneun meureunan. Eta teh loba pikiran ceuk kos kitu teh. Meureun muriang ieu. Tangga batur mah urang teh ngabobodo ieu teh. Duitna setoran 370, coba ieu aya duit teh kada kaya 100 kumaha ieu teh. Mantap sok loba teuing ceuk ngabot Bang Emok teh kos kitu teh jadi ieu. Jadi kageringan. Da pangabutuh mah teu karasa ku batur. Urang teh biwir hayang beureum meureun kudu dibalik eta teh. Urang teh aku meuni biwir meuni sepa. Keur mah urang teh geus kolot, biwir-biwir atuh beureum. Eta menang ladang Bang Emok urang teh belanja teh kecantikan ieu. Jadi wawarung teh mun ladang Bang Emok meureunna nya. Sawarehna belanja barang wawarungan, sawarehna belanja kecantikan. Dan nempona salaki si abang ngajeun wae. Sabaraha urang ngabot Bang Emok na TikTok. Lobaan Bang Emok maya disimpan di beneran. Tuh, loba teuing atuh. Mana silakan dulu ge. Emok bak makan, TPS, segala urang teh dicokotan. Urang teh butuh pisan. Gali lobang ecek oma irama mah cenah anu nyanyi kieu teh tah. Tutup lobang gali lobang bayar hutang sana sini. Bisa teh nyusah meureunnan teh kabayaran. Beuteung lapar, bayaran hutang teh dibayar aing teh. Saretangan wae batur. Tak lamun usaha teh dan Muriangan kieu sabeureun aya duit bayar penuh duit kan. datang bener. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang kasih itu? Iya. Kunaon sih? Lucu teh dah mah tuh sok sampelkeun coba ka ditu. Ini geus lila tara mayar-mayar ieu teh. Sok taruna sih sok dongkap. Assalamualaikum. Mayar setor mah. Yuk, api-api kering ieu mah. Kering ieu mah ya. Ya tadi pangguban ka. Itu. Setor mah. Ayo. Duit lagi urang teh muriangan kieu. Tuh. Eta. Oh, meureun. Coba keur naon eta? Hah? Setor mah ya buru. Bagian deui. Buru ekspor mah. Kemana kita ya? Mola Kak. Si Sabana ge encan balik. Ya urang teh muriangan ye sora ge meuning ngadeg-deg kieu. Di mah TV ke bawah Itulah. Ini warna mahal kabeh ya. geus berapa bulan ieu setor. Aduh. Setelah warung kabeh ya. Diangkut we, diangkut. Diangkut si aku aing diangkut anu botak tah. Oh, nyampe setor kumaha sih? Iya ya angkut barangna kabeh. Bisa setor. Kumaha? Naon bura itu Ulah teganya dirimu anu ditagihna ge keur muriangan ulah sok maksa. Itu ngaranna mah teu pamaksaan nya hotel. tegana dirimu ciga lagu eta wah. Oke, eta urusan kantor kumaha didinya ya? Kantor ongko bage orang kantor ya. Ke urang pusingna nya. Pusing na urang pusingna. Kantor Potong gaji ku kan. gaji kumaha ya kita? Emang gue pikirin orangnya parusin Berapa bulan? bayarkeun ya. 5 bulan. 5 bulan terus setor. Boleh setor mah setornya lain. Harus bawa dagangan bawa angkut lah. Ulah sok main bawa.
mana yang kurang disebut pemaksaan yang dilaporkan B79. Nah, banyak aja baik 79. Sebih 79. Aya gitu Cito. Aya tanyakan tuh anu bisa hukum tuh pakar hukum B79 aya tuh. Pasal 78 gue. Salah ngomongnya. Ayo buru, tuh geus api-api wae. Muriangan wae. Aduh, obatnya sebelah coba, aduh. Orang mah teu butuh obat betul restoran. Dah harus ge tah urang teh ieu tah, naon tah bacakeun tah. Beraskeun curatan naon tah. Beas merah ieu mah bubudak atuh ieu mah. Iya mah. Tong janji wae lah ieu. Orang soalnya di atasan gitu. Kumaha? Ayo. Urang lagi muriangan. Kayak orang cerekanan ku atasan na. Boleh teuing. Ayo janji wae. Ayo. Soalnya atasan ieu nu ngaperintah Atasan ayo. Iya, janjina ira buru. Orang Oh, kelemayan orang teh. Aduh. oh mayaran kumaha ieu mau naon ieu? Geus bawa warung nangis lah. Bawa. Wah ya HP tuh bawa tuh HP. HP bawa tuh. Ayo buru, tong janji-janji we. Setora setora. Ora ya. Tanggal 32 bulan 5. 32. Ayo itu sudah 32. Ayo ke tanggal 32 gitu. Ya untungnya ku sia. Bari ki ngomong lalaki biwir awewe oser tanggal 32. Isukan. Pokoknya orang suka di deui nya. Kan ya. Balik geula. Bodoh teh kan bos emang ada tangan aing. Di wae eta Bang Emok mah. Geus. Orang sih muka mana-mana ge lalaki mau ewe, empo awe muriangan. Iya mana ya? Si Uce kemana nih Uce? Assalamualaikum, Cek. Oi, Cek. Assalamualaikum. Komo ieu mah rese. Cek. Rese ieu mah anu nagih teh komo ieu mah gegedor jeung gegedor we. Ih, Cek, kumaha ieu? Ek dibayar mah, Cek. Bikin malu tetangga aja. Aduh, ieu geus muriangan deui. Kamari ditagih ka dieu muriang. Enak. Muriang deui. Iraha mayarna ieu. Cek. Komo ieu mah ieu mah bawel komo ieu. Ek bayar mah, Cek. Wah, duit lagi can aya. Ieu geus jatuh tempo, Cek ieu. Salaki urang lagi can gajian. Aduh, alasan wae iraha mayar, Cek. Engke barang kajong batur tuh 32. Tanggal 32. Ieu imah Cek urang bangkrut, Cek. Udah teuing usah-usah maneh bangkrut ge. Utang emang urang ngungkul. Batur ge sarua. Ayo keur mayar mah naon anu dibayarna. Janji-janji wae ah. Balik aing ah. Ieu cau usah ieu, Cek. Tuh, tukang rapit mah kitu tuh. Cokot teh nya. Cokot tahun nanti. Aing teu Campang laris can naon. lumayan tah hasil meneng adalah cau aing ah. Karena ieu mah hiji beda ge mah. Kurang ajar ieu. Juga mun si Saban mah geus silat si Saban tah. Aman. Dua aman. Alhamdulillah. Aman kamararan tau kita jelema-jelema sangke eta teh pemaksaan bae. Dibangge sakit tuh pemaksaan. Cak tong loba teh nyokotan Bang Emok teh ce, jadi kos kitu riweuh kalau banu nagi. Begitu banu nagi teh kos kitu.
Ai duit nama semanis madu. lamun tiap-tiap anu lagi teh api-api we teu muriang kos gitu ame teu ditagih ku tukang bang emokna teh. Ai menang nama semanis madu. Mayana we aing jiga racun. Uyuban. Itu pun. Kemarin tuh kurang itu. Ada tak? Woi. Ya kalau kita mau makan. Aduh. Nyerbu urang eta, Bang Makar jeung Bang naon eta. Aduh, nyerbu urang lobaan kitu. Paguyuban aing ari naon ke. No. Menyunyuk. Mana cerita mana? Mas ceritanya. Ya nanti ya tahu ya. Di mana? Balik kemana Pak? Balik kecil itu Pak. Mereka itu. Ini nanti cerita tuh. Daya. Di mana sih? Daya itu kakak mana ta? Teu ningali. Alasan gue ke orang itu bayar cenah ayeuna. Ya. Itu. Woi, tetangga ibu pada. Iya.